Kang ieu teh karunya baturan mana nungguan tita tadi? Sekadak deui mah. Kebiasaan tah. Hudang. Aduh, budak teh. Neng, hayu atuh sarapan heula. Nya mah sekedap ieu sakedik deui beres. Hayu gancang beli kaberangan engke. Emang geus masak masakan karesep Neng. Bisi diis moal nikmat engke. Aduh arek pisan, beli kasiangan ya mangkat ayeuna nya mak. Ah kebiasaan tos wari teh. Mang Tori tos nungguan makanna tos siap. Ah, pasti ya teman kan si macet. Neng. Ini lapisan si Karsa jam segini kan keluar apa yang udangnya? Coba gerok ah. Karsa. Sakedak jam karsana nu di dadaun heula. Aduh kamana sih budak teh hudang-hudang ning. Budak teh. Karsa hudang. Aduh, seni di mana ieu? Tsunami naon sok ngacaprok wae maneh mah tingali tah geus jam sabaraha karunya baturan maneh nungguan tita tadi. Sepuluh mah nah tong udangkeun. Tita tadi ge geus digugulung maneh we nu kacida hese hudangna. Eta naha kos sakina beda sebelah kitu. Ah, geus makan nyawan dia. Maaf, ya sulap geus telat pican. Mana menilai lapisan nang mukul atuh? Ah, biasa Anda. Roda di mana? Di mimpi. Tahu itu budak teh. Bisa hayu buru berlompat. Jam sakieu mah geus upacara. Aduh, kumaha ieu? Mana sih Lila? Mang, adat. Yuh, marane ini wae teu bosen tuh bae. Aduh, Mang, gua tuh memang kayak orang di Mang. Kalau dulu emang kan. Kunaon sih Karsa ditapin teh datangna telat wae. Emang geus sipatnya. Geus sih, tapi mah nya telat nunggal poe. Urang sih mau jadi manehna geus pamit di sekolah. Ya minum heula caina. Ini pilih minum ya. Ya tinggal naon. Oke. Disantai nama. Kata saya mana si Yaya? Karsa ngelewas wae maneh mah. Tadi mana sa mengajat lain pan. Naon Karsa? Ya tadi mana pingsan. Nah, tadi bisa pingsan. Geus dang tacan yang balik kayak tuh kan. Atuh Karsa maneh mah si aya karek mendingan oge geus ditanya-tanya kitu. Maneh mah aneh ih. Nya ih Karsa tungguan heula atuh mun ampun. Karsa ini. Yaya. Mang. Mang. Cara coba Bu Emi, Neng pingsan pas upacara. Nah, itu bisa pingsan Neng. Masih ada skeneh tuh.
Entah bapak, yaya tos mendingan aya nama. Guys, aya nama balik we tong sakola heula. Iya lim bapak, yaya aya ulangan MTK ayeuna teh. Saya tenan balik we heula mungkin ku ibu di Bandungan, yaya milu susulan we nya. Astagfirullah. Neng, yaya. Bapak, sinting. Aya naon deh. Bapak kadinya tinggal si Neng ya. Ya, sing eling ya, babacaan gelis, babacaan. Sikirta! Sikirta! Kunaon, Pak? Susulan Mama Asmawi, buru-buru sina ka dieu. Nya, Pak. Loyang kembang kencana. Aci Sukma, rumahna pangeran rambusnya. Bur putih, enggon sira nyawa dina emas. Soca aing saraka. Perwah nari kesihan. Sang Junca nu ngaraksa. Amin. Kira kau rumah nyatanya kau cuma aku sendiri dari Mah bawa baik ke rumah sakit. Dorong di ditu mah anu ngubaran mah barabe sararea. Ya tetep di dieu mah tetep geuring saimah imah. Geus entong tong dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit mah riweuh micenan duit, mending di imah wae loba batur. Mama masih sanggup ngurusan si Neng mah. Mah justru di mama kalau lebih riweuh ulun bisa ngurus benar-benar. Ya mak, soal duit mah gampang, insya Allah rezeki mah datang di mana wae. Canda we nya ke rumah sakit, karunya si Neng. Yaya kan serang tipes, terus tadi rasa naha bahaya dok. Mau bahaya lamun nurut karena pengobatan jeung saya istirahatna. Dok, pokona abdi mah hoyong si Neng teh enggal damang. Muhun urang usahakeun ya Bu. Tong poho dibarengan ku doa. Ya, kita bawa di kasih amis. Yaya jeung ditinggalkeun. Ya lamun geus jager, bawa ya kasih amis. Nya Yaya janji bakal gancang kaki. Iya aya sami jeung lalu saeutik. Cenah ya, Bi. Sami-sami, ibi heula nya. Ya. Suster, punten ieu pang kamejakeun. Oh nya. Yaya pada istirahatnya, ulah mikiran naon. Nuhun suster. Alhamdulillah Yaya, aing geus mendingan mah. Sing enggal damang ya. Urang sarayana ngadakeun ya. Oke, lamun geus cager urang sakola bareng dina ya. Insyaallah. Ya anu jaya salam. Ti Kasa, Apin, Siti sareng Dede. Tujuh teu tiasa datang. Oh, mohon kana naon. Salam oge nya ka sadayana. Nah, sakit ya kali bawa ke rumah sakit, lain ubaran dokter atuh ieu mah. Nya terus kudu kumaha atuh. Di imah teh cager, di dia oge kieu-kieu keneh. Teu dengekeun di ditu aya nu geuring kaos kieu malah leuwih parna ngan sakali jampe terus we cager. Wah, nu bener. Di mana, Mang? Pulang ku urang we uruskeun. Yang geus atuh urang bawa balik isukan we. Punten ya mah rek dibawa balik we. Kenging atuh Pak, acan damang. Di dieu ge teh cager-cager ku budi mah maloba nu ngurusan. Ah, dia lagi
Geus uruskan berkas-berkasna. Urang ieu arek balik ayeuna pisan. Tekenging atuh Bapak, can aya widi ti dokter. Dok, punten ieu mah. Pasien atas nama Yaya Rohaya bade dicandak ayeuna. Atuh upami kitu mah mangga engke upami obatna teh sae diparios deui nya. Pa candak we kartu berobatna. Udah naik, ayo ketinggalan tuh barangna. Sabar atuh ya juga ditaekan. Sekolahnya. Astagfirullah. Kudu atuh mang can ge naik. Ya Allah neng, geus ugi di rumah sakit. Ya, sing sehatnya entam teu damang deui karunya ka rumah jeung bapak. Nya Mang, doakeun nya. Nya atuh kantun mah bae ayeuna mah. Ya Neng, emam. Ah, menigara randeng atuh geus beuting oge. Geus baralik. Wiharma, kadan was wae maneh mah. Atuh menigara randeng, siga mah sorangan wae. Geus baralik, isukan deui we. Kan cager-cager wae geus dibawa ka mana-mana ge. Geus paling bener mah dibawa ka Mama Asmawi. Ustad nu mana kira-kira nu bisa ngubaran budak? Urang nyaho tuh di ditu aya Ustad Somad kawentar bisa ngubaran di mana-mana. Sik atuh panggil sinah ka dieu. Curiga urang mah ieu lain tipes. Aya nu ngaheureuyan ieu mah buktina dibawa ka dokter teu cager-cager. Heueuh budak teh geus 25 poe geuring keneh wae. Heeh, cek urang ge bawa we ka urang pinter, bawa teh ka Ustad Somad, mun teu cager keneh bawa ka Ustad Opik, mun teu cager keneh deui wae bawa ka Mang Wijat mah, Mang Jaka, loba kenalan urang mah. Neng, dengukeun, amang bade ngajak teh kemudian neng ngalemah. Nya Mang. Bapak sudah pulang. Jimara jimari iblis bari setan bari singa marah cartuk bari siluman. Neng kayak dibacanya enggak poe. Kenapa? Abah mangan bisa ngabantu sakieu wae. Tong poho ngadoakan Nu Maha Kuasanya. Mang, nya. Ai sesajeuna geus siap can? Kita tadi ge siap, Mang. Maneh we tadi loba ngaca. Geus atuh ngaca wae ti tadi. Bapak, saya capek pisan. Jangan dibawa kemana-mana dicagur-cagur. Saya yang sekolah deui. Mau ge hayang ningali neng cager deui, bisa sekolah deui. Hampuran neng nya mak, Pak. Neng suka repotin wae emak jeung bapak gara-gara supir wae. Aku udah minta hampura ya. Geus jadi kewajiban emak jeung bapak ngajaga neng. Sing ikhtiarnya neng, ulah poho ngadaha ka Allah. Sekali deui urang ke rumah sakitnya kontrol supaya gampang cager. Nya sing kuatnya neng. Dibawa deui ka rumah sakit. Lamun tos diopna mah dibawa deui ka rumah sakit. Milik mah teu gede-gede teuing. Ulah be ulah. Tong hayang nyobaan lain hiji dua nu nepi ka goreng milik teh. Iraku teh nya angka budak. Ieu mah anak orang ieu mah rek dinaonkeun oge terserah urang. Bro bagi make duit orang lain duit amang Nyolot di bijaan. Ya, tadi aja. Abdi Mang. Atuh sadeui. Yang amang minta tulung.
Kang copotkeun lah cai mulang ka botol mah. Wah, saya mulang di mananya, Mang? Di mana we nu penting mah cai mulang jeung sini Wendy. Oh, nya, Mang. Ada ge mangge teh dan hinduran rumpul, saya mulang, saya malik, saya ngotor ke astana. Nah, asana teh bingung-bingung ting jang. Tu aya solokan cenah palit marilir. Gerak pendet jang. Lainna keke mulang deui ka girang. Punten. Amang teh saha? Punten. Wartosna Neng. Sumuhun. Amang dukun anu dipentak ku Harma kanggo ngubaran Neng Yaya. Oh, kaleres atuh Mang, cing tulungan pangyampekeun pun anak tengah hajan yang kaditu teh. Teu aya piin ditenana. Nya atuh eta teh amang teh bener cug hayang ka dieu. Dorong ku Allah merannya. Paingan kerenyang kumajud hayang ka dieu. Ieu dita tujuh manusia dua-dua hayang ngingil wae. Disasari teu meunang dientong-entong. Tungguin nu teu aya di imah karena nu juro di pasir nango. Biasa kan kene kritik cau. Ieu jang, saja dengan anak Mang. Urang parak nyawa si bapak bisa ngubaran batur. Cik bi, soatkeun parukuyanna. Oh, nya siap Mang. Nanggung. Sedap Mang. Ya, ayo kalau dulu. Ayo naon gitu mah. Geus minum we. Neng, bakat Neng. Neng percanten ka Amang. Kudu percantennya. Anu nyagarkeun mah lain Amang, tapi nak ku Maha Kuasa. Percanten Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Balik. Saha jenengan barangkali teh? Gaya raya, Mang. Ya Rohaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rohaya, geura balik, geura mulang ka asana. Bismillahirrahmanirrahim. Geura balik ka asala. Aduh, jadi ngerepotkeun kieu. Tengah naon atuh Mang? Ah, nikmat euy. Teu dasar lempang, ieu mah teh sabaraha. Lain sekali dua kali amang kasih teh. Kamari ge di Cibarengkok geus 5 bulan gering. Ayeuna mah geus bisa gawe deui cenah. Komode ieu seperti kieu doang mah. Moal lila sekedap dige cager. Punten. Mang Wijat mak, sok mangga cari heula.
Cik duluan kan senengnya cenah ka dieu. Iya batu ali mun harerang kieu. Moal nu bogaeun salim singkuring mah ieu mah. Langka kono mah teh. Ayo gerak kalarap neng, mangjat manggis nungguan. Sampurna mang. Saha geuning jenengan teh? Ieu leres, Yaya Rohaya. Yaya Rohaya. Depi watana cik sadiakeun cai herang atah dina baskom. Ulah lila. Masuk ke dalam. Mun kompresna kedah ku lencingan nu tilas nganggo. Cai suci, cai weling, tambelum penyakit nagering, cai atah dina gelas, penyakit gerah lungkas-lungkas. Cager ku sanding Allah. Ulah telat kompresna, simpen we dina taarna mun teu unubeuna. Neng percanten ka Amang. Mawi masnakeun oge, awanin kunaon? Abdi mah nyuhunkeun sing enggal damang deui. Ieu teh tuh dicanda ka dokter. Pakilos ka dokter atuh. Baheula ge niniaki urang tara bejik ka dokter wae. Kalbar artos dibiceunan. Ka Emang mah teu kedah kikituan. Astukurana Allah pisan. Ngan lawan percanten ka Emang ulah ditambahkeun deui ka dokter. Emang teu tanggung jawab. Sanes tuntikeun tuda kasawat kieu mah. Ayeuna mah geuning di urang tos dokter anu aludur tepi kata kawadahan. Kan bae tong salempang eko Abang dirorompok deui diomean. Jumat sanes sudah teh. Lain kirang sono Abang teh. Bade parmios bae ka sadayana. Kela tuh mang, barang kene ieu. Eta neng bilih dirorompok tos nyampak tamu. Maklum Abang mah tamu teh di mana-mana. Di Banten ge dugi ka Amang mah. Ya tuh orang tua heula, sing hawatos itu kami di dapur. Teu aya ari nona mung panasaran bae hayang katuang ku emang. Kening ngahaja-haja niagakeun diiji saaya-aya. Nyusahkeun bae atuh Amang teh nya. Kan bae dah. Da moal sager tereh-tereh. Jang nyai ka dieu. Ya bae naon? Ujang nyai, ieu ka komeser dijak di jalan. Ieu goceng-goceng ya. Mondi. Ini sami-sami. Pilih naon? Hamunten nya. Permios kieu tolak. Pak, nah geuning tadi temen tayang. Tadi aya cuma cokan jagung bilang tuh. Kan bae da moalnya sager tereh-tereh. Pak, tadi ini loba pisan kanten ka Bapak. Mun atuh kan bapak. Bapak benar-benar biasa bukan lebaran jalan. Lebaran. Itu ge Maksudna naon, Pak? sebenarnya kalau mah teu biasa lebaran jalma. Serius? Nu penting mah marena persetan ka bapak. Jadi bapak teh lain dukun. Bapak teh sebenarnya ingin marena tenang itu. Kampanye kita dirangkul, waktu demo kita kena pukul. Udahlah jangan sok kritis, bisa-bisa job kita habis. Agak lain tahu, agak lain bapak